Nyelangan heula lanceuk emak balanya ka grosir ajang keperluan dagang mie ayam baso di warungna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu, edisi masih di Ciamis. Tah baraya entong bosen-bosennya ningali video-video emak masing ge saukur erek lempang ka warung anu henteu jauh ti imahna lanceuk emak. Jadinya baraya sekedar informasi we ieu mah. Jadi pan usahana lanceuk emak teh aya jualan mie ayam, aya baso, aya seblak jeung lain-lainna we pokona namanya jeung bangsa minuman ngolo barudak teh geuninganan. Tah kusabab kamari teh aya kamusibahan tas pulang ti rumah sakit teh. Jadina sababaraha poe teh pre dagangna. Tah caritanana mah minangkana poe ayeuna teh rek buka cenah. Ngan kusabab lanceuk emakna keur alungseun keneh can kuateun ka mana-mana. Jadi ieu teh emak bagean balanjana oge da teu jauh sabab grosir teh deukeut pisan ti imahna lanceuk emak. Malahan mah leuwih deukeut daripada ka pabrik roti kamari. Ieu emak asup ka grosirna saukur ngasongkeun daftaran balanjaanna we. Tuh tingalikeun emakna mah culang cileung ka ditu ka dieu. Nyao-nyao teu karasa geus beres we tah balanjaanana teh. Kari we di dieu teh emak nungguan antrian di etang balanjaan daganganana. Ieu teh lumayan lila nungguanana sabab batur mah balanjaanna laloba. Hari anu dibalanjakeun ku emak mah saukur balanja anu kakurangan anu di warung geuninganan baraya. Jadi ieu teh balanjaanan teu loba-loba teuing. Tah lamun ayeuna mah emak keur nungguan ngitung barang-barangna kira-kira sabaraha eunnya. Tapi teu karasa geuninganan geus beres we ieu teh balanjana. Nyao-nyao ieu teh geus di jalan erek balik deui tuh tingali. Tah baraya eta teh balai desa jeung kantor desa. Lamun anu kosong ieu mah keur tahap renovasi cenah oge. Emak ieu balikna teu langsung ka imah tapi ieu teh langsung ka warung nya balaya. Mikeun heula balanjaan anu ajang ka warungna. Aeh eta si Aa teh geuninganan keur ngagorengan bala-bala. Tuh ieu teh masih kane kararosong nya baraya. Soalna mah kakara buka pisan ieu teh. Anu balanjaan bieu ge ieu rapih-rapihkeuneun. Mak mah bieu teh mawa we ieu gorengeun di imah. Ieu teh cenah digorengan teh ajang bungkusaneun jualeun kurupak-kurupukna. Lumayan geuningan baraya nambah-nambah rupa-rupana jualeun. Barikan ari anu jararejan baso atau mie ayam mah sok hayang aya topping kurupukan. Tah ieu mah kurupukna komplit aya makroni, aya kurupuk mie, aya we rupa-rupana. Jadi bisa jang emak-emak bisa jang barudak teh geuninganan baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia jualanna laris manis.